Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepangli di channel Abdi, channel Agus Topdas dina carita bersambung anu judulna Teh Ningrum. Nabaraya dina carita yang kaopati nyaritakeun Adip ngajelaskeun sajentre-jentrena dina masalah kumaha odang maot, di mana odang keur maot jeung keur kumaha odang keur maot. Geus eueuh ka era deui jeung teu kagok-kagok. Sabab manehna ngarasa lamun ditutup-tutupan terus, manehna bakal ngarasa dosa saum hirupna. Takuk kituna Padil menta widi ka guruna nyata ajengan jaja yen manehna arek nalungtik saha yang tepat naon sebenarnya ieu tempat warung Teh Ningrum teh. Tah hiji waktu Adil angkat ka tempat warung nasi Teh Ningrum eta. Kumaha salengkepna ieu lalakon angga ditonton videona nepi ka rengsek. Kangge baraya nu teu acan gabung mangga gabung heula di channel Abdi, carana di subscribe. Wilujeng nonton.
Tak itu pemirsa, anu kalakon geninganan kos kitu warung teh ningrum teh kayaanana loba iblis nyiriwuri di jerona. Geus tangtu ieu jelema teh ningrum teh geus jelas-jelas manehna buja ka iblis. Takumaha nasib Padil salajengna mangga atosan di episode ke-5 engke. Hatur nuhun anu tos nonton, hatur nuhun ge anu tos nge-like, komentar, sareng subscribe kana channel abdi. Wilujeng tepang di episode ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.